Mas Ikram. Temukan. Mas Ikram. Ika. Perin. Nges Ika Perin. Nges Ika Perin. Tang Nges Ika Perin. Nges Ika Perin. Siapa sebelah kali Mas Ikram. Mas Ikram. Nunai. Itu nges. Oh, nges akad nikah. Nges nikah. Jadi, eta kok mas 15 gram dibayar tunai gitu. Lunas. Itu tadi nges Ika. Lunai. Tak nges Ika teh nges lunai. Nges kawin. Tak nges kawin teh. Abi mah buka anak. Tiji. Nek di ngaranan saha eta anak di ngaranan saha? Anak Ebo ya tuh. Oh, nek di ngaranan saha? Anak. Heeh. anak Eboy. Ya. Anak Eboy teh dia peteng. Maksudnya saha ini nyebut bisa berobotan. Maksud teh pan guru dag orok teh guru dag teh ka dunia. Heeh. Abi muka anak yang laki. Ngaran. Nanti. Amun kenalan laki awewe. Ngaran aing mah, ngaran. Aran Nama naon? Sia mun ka dieu ku aing genir koplok ku kokol paciki. Ngaran budak boy saha? Nama Eboy, aran mah Eboy budak. Ngaran budak. Boy goblok. Anjing goblok sangut goblok. Hana jengkel atuh. Eta sangutan ini ke cicing ih. Ulah jengkelkeun batur geura sok ulah Lain teh cicing goblok. Ngaran budak, lain ngaran boy, ngaran budak nek saha? Aran Eboy. Aran budak teh aran Eboy. Dengikeun mah. Nyapil aku sarua jeung bapa. Nah, sia kuplok berbelieur berengke. Cak urang papa jeung Eboy mah. Papa jeung Erin. Papa Erin teh. Yo dengikeun. Papa Eboy mah apaleun. Papa Eboy. Erin, Papa Eboy. Apa nai? Oh apa? Nun sia aya paku payung di mah gedukeun tarangna cenah ngalang ngarak koplok sakali. Aku bumi aya lagi ye tinggal kan gitu. Asuh kan hieu kan. Aya mana eta cing jaratu teh hulu sebelah belah dia ye. Kabeh anjing ieu Oh, kabeh aing kira kitu pete cai aing sekarang kabeh cing jaratut. Uga anak mah Isa. Ah, gitu koplok atuh. Lamun awewe Isa. Isa. Lamun lalaki saha? Laki Isa. Gitu. laki awewe Isa kumaha. Cicing dah. Omi. Ngaran Isa sama Eboy. Abi muka anak urus Eboy. Bae urus Eboy mah Perin mah abu Eboy. Amun abu Eboy mah bisa nikah kale ke anak buatkan ulang nya ka Eboy. Tahu sebutna maayang tong nyeri kalima Eboy. Amun yang buatkan ulang yang Elina gitu. Amun maayang kamu salah buatkan maneh tong amakan. Eta gimana eta? Sok betina. Udah sih, aku mana di inuman cai Quran aja ke dakwah ki koplok.
Ai daw goblok. Goblok euy. Asa ka lang nga. Siri ka sangut. Lain Bos, sa adik. hungod ay. Ay siya kan sahod sa sanod. Ito ba hula sahod betul oi. Mahirap kan. Oh, eh. Emang ini terakhir apa ya?